Cintai aku karena Allah, sayangi aku, miliki aku, tumpahkan aku. Melaan puting-puting keluar kelas ayeuna. Malembur. Terus saeutik lalaki daek itu dah tuduh cicing dina curug batur. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat terkuda tangan lu. Nah, dia yang repot. Lamun anu nelponna dunungan, nelponna pinuiteun. Palilik. Rikat urang teh. Iya. Makoli inna rahmatahi pokona mah. Ieu mah deuk-deuk paket. Odik-odik paket. Abarahaun 35.000 teu piras sih 35.000. Kan kakarakin nyokot paket, kakarakiu geus kaketrok teh. Assalamualaikum paket, haram jadah. Kama kala Salman kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustaz, para kiai anu aya di iwungkeun hormatul jamaati, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Asmangapi kapayung lembur pangarsa Bapak Kuwu manawi aya, pangarsa Bapak Lurah anu nembe sambutan, mudah-mudahan sehat panjang yuswa kalian sama pausna jadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Pangarsa Bapak RW, pangarsa Bapak RT, itu RT lagi dulu nanya baik, mudah-mudahan cager, mudah-mudahan ayat di ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu ngabur saeutik. Oh, ayat dulu perlombaan. Oh, kajian nih loba kajian. Biasa bapak-bapak masuk numput di poek. Dina wengi ieu urang kampung ngariung di panglinggihan pangarsa Bapak Iting. Hah? Bapak Iting. Oke.
dina raraga tasyakur walimatul urus walimatul nikah. Alhamdulillah nikah nama beres rengse. Ieu mah acara tambahan sakudu nama meureun merek nasehat teh nya ramahna nu kedah ngaparina nasehat teh nya lanceuk kulantaran meureun heureun kuletah jadi nitah ka abdi. Wa sakitu panginten pangulem bangersa Bapak Iding dewa Ibu Iding ameh tereh we ieu mah atuh sok protes. Mudah-mudahan ieu acara sing ageng barokahna, barokah kangge nu gaduh damel, barokah kangge anu sarumping, anu sangat berbahagia. Eueuh deui peuting ieu anu keur empot-empotan nyewati panganten katingali ku bapak geus caleuy nya, katingali ku ibu ai awe nama agresif gitu. Ngan ieu mudah-mudahan sumpingna minantu anu wastana Kang Dindin. Atuh minantu teh kuwu meureun. Nya. Ngaranna sarujung kuwu. Buat salon kuwu ieu budak. Amin. Halus nyetohana Pak Iding ya. Minantuna Dindin halus. Teh boga incu odong-odong. Kalau nak harap aing ngomong sarua dan dibayar ieu. Ayo. Lain pula naon teh? Ayo pendak jeung Mang Iding teh aing masuk ingat di Makkah baheula. Eta nenengan Mang Iding, Allah. La ilaha illallah ieu budak aing kalimitan kolot kitu kan. Saha ustad tatangga aing leungit. Harita teh di Madinah. Di Madinah harita beres salat subuh, jeung Ustaz Taslim ngobrol. Tad, aing Mang Iding mana? Ih, teuing. Aing teh turangeun teuing cenah kitu. Eta mah ditinggalin Mang Iding, horoh cenah Mang Iding ditinggalin teh. Eta keur di jero masjid keur culang cileun. Ninggalin. Oreng teh saur Mang Iding teh kieu betah keneh. Di ditu di masjid. Nu kadua mah Mang Iding teh leungit teh naon cing? Nuturkeun urang Pakistan. Nuturkeun urang Pakistan. Bu, Ibu, ternyata abdi jeung Mang Iding di dieu teh sarua katrokna. Sarua katrokna, sarua kepokna. Lantaran kieu bah. Di dieu mah eta urang di lembur eta teu pati hayang ka masjid ge. Ulah komo jauh, nu deukeut we abdi suang heuk. Betul. Sok tanya gerakan nu deukeut masjid. Naon eta deukeut ka masjid? Panggetona ka masjid. Lain ngomongkeun batur, kuring we ieu mah gitu. Lain ngomongkeun batur, daripada aing ngomongkeun ku batur. Lain ngomongkeun maneh, gitu. Tapi di situ anehan teh kieu Kang Idis. Eta kakarak ge kaluar di masjid, tuluy jaroh ka makam bake kadinya. Ieu jalma-jalma anu laluhur darajatna. Ieu kuburan jalma-jalma anu geus dijamin ku Allah ka surgana. Da teu suhur atuh pak teu dikeramik-keramik acan. Man ukur tutunggul teh batu. Bahkan dirinya aya makam Sayyidina Utsman, jalma anu tukang sedekah sugan makam kubah dan biasa. Man masyaallah, luar biasa teh kitu. Hawa nate di ditu mah hawa nate urang geus salat hayang salat deui. Di ditu mah. Eta kakarak sarapan, beres sarapan pan hayang udud, buru-buru jeung Mang Iding pake jep-jep. Lantaran teu meunang udud di hotel. Lamun udud di hotel didenda. Itu. Baraha eta teh denda teh lamun duit teuleum 500.000. Lamun diduitkeun mah. Otak beres dahar Mang Iding geus ngartieun. Kaluar eta neng eta pajeng udud.
Biasa dirinya aya urang Mesir, mengiringna. Dirinya diharap hotel. Aya urang Mesir dirinya pegawai toko. Haji, sigaret. Haji, meureun haji cak aing teh gratis. Nah, eta kete-kete jam 9:30 jelema terus bulian euy eta teh ka masjid ceu. Ka masjid deui eta teh jelema, matak di ditu mah. Karak mulang ti masjid ge hayang deui ka masjid. Nah, atuh ai balik ka imah teh. Suang heuk. Awalna sang. Gitu. Bo. Bo. Didoakeun ku abdi. Sanajan jalmi kotor, nya aing ngadoakeun urang kedahnya. Ngadoakeun yang silih doakeun kedah. Muga-muga biasa angkat ka ditu. Amin. Gitu. Di Mang Iding cenah ditemokeun fotona nya keneh henteu cenah hayang deui ka ditu. Mang Iding mah hayang nuturkeun urang Pakistan deui cenah ditu. Bu. Ayeuna ninggang dina mangsana. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pangresa Bapak Iding sarimbit. Ayeuna kasumpingan hamba Allah di Cijantung, moga-moga ieu kasumpingan jalmi soleh hadir nyana kamuliaan. Amin. Mulia kangge keluarga besar Bapak Iding. Amin. Oke mulia kangge lingkungan. Amin. Barokahna kangge keluarga besar Bapak Iding, oke kangge lingkungan ieu. Amin. Dina raraga tasyakur walimatun nikah, walimatul urus wengi ieu urang ajul ridha Allah, urang suhunkeun. Boh panganten bari, boh panganten baru, muga-muga hatekna ku Allah dihirupkeun. Supaya dina ngalengkah sari dinten mudah ridha Allah. Teu aya kaputus asaan tapi nu aya sumanget. Lantaran dina rumah tangga maaf teu aya kunci sabar mamatak pabulantak laras kitu. Nu mawi urang doakeun ku sadayana ieu panganten Ananda Dindin jadi kagok aing kan ngaran kubu Ananda Dindin sareng Neng Nunung. Oh Dindin jeung Nunung. Mudah-mudahan hidup duaan jadi sumber kebahagiaan kangge Ibu Rama. Geus jadi umum, geus jadi rahasia umum sakuru muslimin muslimat pasti hayang rumah tangga teh sakinah mawaddah warahmah. Geus jadi cita-cita sarerea nu ngaran rumah tangga hayang adem, hayang tentrem, betul? Geus jadi cita-cita sarerea nu ngaran rumah tangga teh hayang sukses. Sukses teh cek ukuran urang mah nyaeta urang teh ngagedekeun anak atanapi babarengan jeung batur saimah, batur sakasur, batur sadapur sing nepi ka maut memisahkan. Tuluy ngagedekeun anak aya dina kawilujengan dugi ka urang katingali anak teh suksesna ngalengkahna nepi ka karawin deui. Ayeuna geus karaos ku pangresa Bapak Iding. Mang Iding nyaksian pala putra-putrana narikah. Mang Iding sareng Ibu Edo nyaksian pala putra-putrina tepang sareng jodohna masing-masing. Maka harapan Mang Iding teh meureun salian ti bisa kumpul di dunia kantis oge hayang bisa kumpul isukan di akhirat. Lantaran di dunia bae eta urang rek dahar anak eueuh hiji. Cek. Urang rek dahar anak eueuh hiji. Atawa urang keur dahar inget ka anak nu keur dipanyabaan nalangsa henteu. Nalangsa henteu. Komo ieu lebaran haji. Nalangsa henteu. Nalangsa anak eueuh hiji atawa anak kebalik nalangsa bayangkeun ku bapak, bayangkeun ku ibu isukan di akhirat. Dunia mubarak aya balikna, tapi lamun di akhirat anak eueuh hiji neangan ka mana? Laras kitu.
Maka cita-cita urang kabehan kabeh oge dina rumah tangga yakin hayang sakinah laras itu. Keluarga nu kumaha jeung naon ari keluarga? Ari keluarga teh nyaeta terbentuk tina hiji ikatan pernikahan. Ngahijina dua insan anu eta dua nana digedekeun ku kolot ku jalmi anu beda, pola asuh anu beda, didikan anu beda. Maka ketika dihijikeun dina wadah rumah tangga didinya ngahiji, maka lamun teu aya kabijaksanaan jeung teu aya ilmu didinya teu saeutik rumah tangga loba nu runtal. Leres itu. Keluarga teh adalah lingkungan anu tercipta anu dihijikeun melalui pernikahan, melalui kelahiran, ikatan darah, dan juga bisa tercipta tina adopsi. Terus, maka terbentuklah lingkungan keluarga terdiri dari ibu dan ayah atau istri dan suami, kemudian dilengkapi dengan hadirnya seorang anak. Reuneuh deui anakan deui, nyiram deui anakan deui. Nah, sehingga ada yang dinamakan keluarga kecil dan juga ada dinamakan keluarga besar. Nah, terkait sakinah, naon ari sakinah? Ari sakinah teh tentrem. Neng Nunung itu ini tegang gitu atuh power ruas sakinah teh tentrem. Sakinah teh adalah kenyamanan yang mendorong kepada ketenangan. Jadi sakinah teh adalah kondisi anu nyaman, tentrem, ngadorong karena ketenangan. Pek rasakeun ku sarerea. Pernah ke urang ngarasakeun hiji kondisi, hiji poe di mana di rumah tangga urang teh nyaman, tentrem, lain teu boga masalah. Ngan ketika urang hirup boga masalah teh tetep hate teh tenang lantaran percaya kadat nu maha kawasa bakal nulungan jalma-jalma anu tawakal. Sakinah teh lain eueuh masalah. Sakinah teh lain teu boga kapusing, tapi sakinah teh adalah urang tetep pancet dina sirot anu geus ditentukeun ku Allah, nyaeta rek pusing rek henteu tetep ibadah, rek boga rek henteu tetep ibadah, boga duit teu boga duit, boga beas teu boga beas, rek cager rek gering ibadah. Neng Nunung tadi saya ngomong tuh banget kan? Nhớ hả? Hàng lớn hả? Aduh, Gusti aku. Sakedap kulantaran ieu teh poe teh capek, bahkan bisa mingguan deui ge meureun mang iring teh geus ngabedahkeun balong. Gitu. Geus ngabedahkeun balong. Lauk dihanjatkeun. Itu edong dikabalongkeun. Aneh mang iring mah. Tadi kita bikin dudul gerak. Haram jadah dong. Aing sia teh nyaho-nyaho we aing aya acara di dieu kan hiji urang Kuningan tadi itu Bang. Hiji urang Tasik dekat Galunggung. Itu mah jauh ngomong. Wong Indramayu tuh. Kita mah curig aja kita mah. Wah, hadir area wae dan tiluan aing. Aing rungsing sakapeung mah rungsing aing. Bo, bisa mingguan deui Mang Iding geus tatahar. Betul? Balong disaatan, lauk dihanjatkeun. Betul? Naon mah? Batak urang ubaran heula ya kapusing Mang Idingnya. Urang ubaran heula kapusing Mang Iding anu geus tegang tadi oge ditanya geus teu nyambung. Tadi oge na Mang geus. Lantaran kumaha sok sieun teu bisa naon sieun teu kaasup teu kasebut kolot anu tanggung jawab, sieun teu kasebut kolot anu bisa ngajeukeun anak. Ari ngawinkeun mah gampang,
nganu hese mah nyaeta ngalempeng hate anak supaya sieun ka Allah. Eta kasieun Mang Iding teh teh ngarewas. Sieun teu boga anak teh teu sieun ka Allah. Sieun boga anak teh nyaeta teu bisa nembongkeun hasil didikan kolot, maka Cilunung ulah euceuk Neng. Neng Nunung dangat ayeuna tembongkeun ka kolot. Jerih payah kolot teh nu kumaha, kacape kolot teh nu kumaha, ayeuna kolot kantun nang ningna, kantun senangna. Lain kudu barang bere urang teh, tapi tembongkeun kedewasaan urang, tembongkeun tujuan urang teh kuda ridho Allah. Ku kitu ge kolot sugema insyaallah. Yo urang hibur heula pangarsa Bapak Iding liwah Ibu Edo. Ibu Edo mana ya? Man. Mas kalau ngurus dong oke. Dong oke bagian Ibu RW eta mah. Mas moal salah aing mah. Gitu. Lantaran ulah hajat si eta we nu takdir sia. Aing ngarti pokona. Heula mun diciumut hajat pasti si eta nu kaca gitu. Heeh, aneh aing ge sarua. Cirian pokona. Gitu. Yuk, urang hibur heula. Maca shalawat. Siap? Siap Ki? Siap. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami apalkan apa ya? Bisa aya serak-serak saeutik hampura. Ya, menuju batuk eta cek. Tadi bingung bu, aing ka dieu kumaha? Teu ka dieu ya lumayan gitu. Nya lumayan batuk, maksudna teh. Lumayan batuk cenene eta. Yo. Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel dan Rahmat Sunan Diri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Mabrur Sunan Gajah dan Qasim Sunan Kalijogo Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah salamun alaik kompak asyari wa daraji atfatayaji ya uhailal judi wa karami Sunan Gresik kondangan modagane Sunan Ampel Pasapa Malimone Sunan Giri Kembang Dolanane Sunan Bonang Musisi Gamelane Sunan Raja Tepan
dia mulai cai cek. Mohon. Kumaha putra lele damang. Pon bos lele. Gitu ya. Ya, Pak RT mana? Hari wang kene ke anak lele daripada ke anak nah. Iya. Bu. Terus kan? Yuk. Cara naon pasnya? Cek tadi sakinah teh adalah kondisi anu nyaman, anu tentrem, mawa karena katenangan. Cing, mun jalma rumah tangga jauh dina katenangan, eta masalah ke urun-urun, kapusing keweleh, jadi lalap. Nah, awet nama rumah tangga dengan rajin. Pan ai gitu-gitu teh mah urang teh kanikmatannya cek. Disebut tenang teh nyaeta urang hate ngemplong ikhlas kalayan urang teh bulet dina ibadah ka Allah, dina ibadah ka Allah. Tah hayang kitu teh kudu bari mau kopi hidung. Allah karim. Aduh aya Bang Udin. Makasih Bang Udin ngangat ya. Ya, para pencari Tuhan teh ya. Aya ya. Hayangan anjang ka dieu. Hayangan gurame. Sini aja Bang Udinnya. Ini kebetulan di Bos Lele Bang. Bisa mancing gratis. Modal lauk aing ieu. Lauk RT, nu bangkrut RT. Ya, makasih Bang, berkah buat Abang. Lain guna naon cepan jamaah teh tilu ieu teh. Aya jamaah Kang Entis, aya jamaah TikTokiah, aya jamaah YouTubiah. Ya. Gitu. Jangan lupa guys di follow. Iya, harus seimbang dong. Jangan nyabelah. Kalau nyabelah itu sangat mempaurkan sekali. Bu, Bu. Nah, jadi sadayana oge tangtu boga tujuan hayang hirup sakinah mawadah. Tapi dina kenyataanna neng nunung loba jalma nu kabulit masalah lebih ka buhung. Batur buhung teh dibulit ku tiung saya tahu masalah. Batur buhung teh dibulit ku emas saya tahu mah masalah. Aya nu dicekek Mas Dono. Ulah nepi ka kasebutnakeun Kang Dindin gitu. Tuduh teh. Matana juga mau lihat ya gitu. Sangat mengkhawatirkan ya, sangat mempaurkan. Wah, berkah Masya Allah luar biasa, Bu, luar biasa. Mang Didin, mana? Lain guna naon cek, kuring surti sebenarnya mah ya teh kahayang panganten ulah aya acara kegiatan Kang Entis. Ieu mah Kang Entis wae otak nanya nyaho. Da saya teh mah kahayang namanya nyaho. Gitu. Kang Wawan mah dulu baru ngedurkeun bae sama dia. Oh Mang Yayan ya kumaha ada aya aja. Oh. Jangan mana dia oh keur molor Yayan mana ya. Oh aya ho. Gitu. Ari panganten mah komo bungsu mah tak tenang. Gitu. Wayahna bungsu mah wayahna. Lamun cek RT turun ka balong turun. Ulah bungsu kan. Nama Kang Entis, katonggo, kan itu nama Kang Wawan, hadir, bungsu kan. Naon, ame deket hate maksudnya gitu. Iya teh bu lalakon panganten teh jauh tangeh keneh kumangeh gitu. Tangeh kumangeh. Apa tangeh kumangeh? Wow, lalakon teh gitu kan. Maka ieu Abah Diding,
karagok sebenarnya. Abah iding, ada sing surti. Geus, puting ieu wayahna. Abah mangungsi kali itu. Hei, atuh lembur nyungkap kieu. Singkuk, enak. Nyikluk. Lembur nyikluk kieu mah atuh ieu mah mendukung ieu mah. Karena acara teh nunung. Ngeus pasti beak lain aja pasti. Bu. Smackdown. Ngeus. Pak Iding dan Cek Edo ngarusi. Ayo. Kang Wawan jeung Kang Entis baralik. Ulah teh loba acara, geus beres mah acara ieu geus. Ulah teh komo tah si Abah. Bantos mah Abah pilihan kopi sekali Pak. Geus harap jadah doang geus. Baralik geus beres acara geus. Terus mau diberedahan terus kosong itu aja geus. Sok. Iya. Lagi barang datang lah detik hati kosong terakhir karena saya biar di Belanda udah heula. Atuh loh, kan kalau jalan masuk orang di rumah makan. Lantaran buah kerut teh aya boga penyakitan. Tuh, jalan mana sih ieu tah? Aya bos paso tah. Kang Des eta penyakitan teh lamun naik mobil teh si eta penyakitan. Kudu nincak taneuh. Si eta mah. Lamun teu nincak taneuh putah. Tapi syaratnya nincak taneuh teh anu aya naon? Rumah makan. Pernah hari tadi cak di pamumbahan. Pingsan. Gitu. Jadi waktu mau kami dibawa ke kafe, pas salah tahu surutnya, so iye deh gitu, so iye. Pesan apa Pak? Kopi. Kopi apa? Yang enak kopi apa? Unsur dan ayo pesan bayar jadah kan. Yang enak kopi apa? Cuci itu ke supir, espresso. Ayo teh dewek espresso. Oh ya, yang ini saya Vietnam drink. Terus mau nyoba RW mah Vietnam drink. Bener, saya mah apalagi kapal api kan gitu. Komo lurang dalam antara udut gitu ya. Tegaul lurang mah tegaul. Oh, mata kulit yang RT sekali-kali mah. Kita mah udut sote beda we, kamu aku iya tuh, kamu aku Pak RW. Oh nyayanya kalau udut gila tuh. Gila atuh lurah nyekel mata. Kieu nyekel mah nyekel udut kieu. Itu elit. Loh, atuh kieu Samsu jarcok. Pak Inal jarcok yulisul batko. Saya sudah jarcok awalis karena batu. Otak kedai kan lebih jarcok ya. Gitu. Kan hadena supir beukeun gitu. Ada Kang Tis itu keru aing hiji 2 kilo. Itu bacuri di rumah. Genap terus teh. Iya. Yayan. 7 yang tukang sound jinsen kemana ya? Tukang sound kemana nyumput? Lah tukang sound kita tangga iya bayar kering. Oh lah. Bu, teruskan. Ada teh pohon deh. Jarcok. Oh. Lamun hoyong panggil jeung rumah tangga nu ngaran Sakinah, maka hiji kedah saling mencintai karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku, miliki aku, tumpahkan aku.
Kapan ai eueuh karena Allah nama awewe ge sarua jual mahal. Sok karunya mang teh salaki deuleu RT koma RT. Bu, si RT panas di urang geus nginum jamu. RT panas di urang ngalok-lok endog beak dua siki. Majar maneh puting rek mere pasti sampurkeun geus sare. Si Umi beneran irung nih. Kelakuan Umi ya tadi. Oh, ayo makan. Pandai lalaki mah gitu. Lamun lalaki mah ngarasa lebaran teh hiji, lamun nempo awewe keur men hek tulis salat lebaran lalaki mah. Nempo awewe keur men hek ketempo salat, yes. Buru-buru teh nginum jamu. Bu, hiji lamun rumah tangga urang hoyong tentrem hoyong sakinah, maka syaratna teh kedah saling mencintai karena Allah. Walaupun memang sah-sah saja seseorang mengawini seseorang, laki-laki mengawini perempuan atau perempuan mengawini laki-laki li maliha karena hartanya. Ya, seseorang kawin kepada perempuan atau perempuan kawin kepada laki-laki karena hartanya boleh-boleh saja. Itu. Makanya cek Roma Irama, hei boleh saja, boleh. Bantuan itu cek. Arek mah, so ulah ngirung. So kang desok mesti silungin milu hei boleh saja. Anjay. Selain aing di rumah teh bisa nyari, orang tarik, mereka deh. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat terkuda tangan lu. Iya, saya repot. Kau kan meninggalkannya, betul? Betul? Maka ulah bodoh cicing. Kenapa dia? Cicing ulah bodoh. Jadi, nu disebut saling mencintai karena Allah itu akan memberikan support, semangat kepada kita untuk kita melakukan rumah tangga berada dalam koridor Allah Subhanahu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayat Allah. Saha jalma anu nikah karena Allah, saha jalma anu nikah karena Allah jeung nikahkeun budak karena Allah, maka eta jalma layak meunang pitulung Allah. Pangantena ikhlas dua anak karena Allah. Gitu. Mang Dinin ulah ngomong gegutan ya. Mang Idingna ikhlas karena Allah nikahkeun. Sehingga lamun jalma nyaramungan hek teu kembali modal teu kudu nebak tarang Mang Iding. Geus deui oskadon teh kan ka warung. Pan imah rata-rata di urang mah lembur anu 5.000 mah ieu besekna. Betul. Kamu nek lu anu ada budaya yuk nak. Nah, tidak ada seperti itu. Justru lamun urang di kituanan ceuk ngajauhkeun dulu. Rek gede rek leutik nyambungan sarwakeun besek mah eta sorakoh ngaranna. Leuwih kalah mantis bagi kituanan. Lima ayo nyambungan 5.000 mantis dibere oli urut. Dibuka kayak 5.000 paling itu prasmanan paling itu nih bo jalma anu nikahkeun budak karena Allah jeung jalma anu menikah karena Allah maka berhak mendapat pertolongan Allah. Hayang menang pitulung Allah pek hadean niat tancepkeun dina hate
awaitu lillahi ta'ala, ya Allah abdi niat karena Allah nikah kaang dinding, nikah kaneng nunung supaya tidak termenung. Lillahi ta'ala arek muda ridho Allah sesuai janji Allah. Sahajal anu nikah karena Allah bakal dibere pitulung Allah. Nu nikahkeun anu nguruskeun ge, nu babantu ge, nu kukumbah ge, nu miakeun kue bakal menang pitulung Allah. Lain baik Mang Iding kabeh nu babantu di dieu nu karena Allah, aya karena Allah dina hatena bakal ditulungan ku Allah. Insya komo nu kacara kicir nganturkeun berkat. Itu bewe. Bo, bo. Atawa wali hasabiha karena turunan. Jika ada laki-laki yang melamar putrimu, maka periksalah atas akhlaknya, agamanya. Seandainya orang tua tidak melakukan itu, maka batuk terkait. Lamun kolot untuk nalungtik akhlak calon minantu, tunggu ke depan. Sehingga jika ada sesuatu nanti di perjalanan, jangan menyalahkan siapapun. Itu penting bikin urang. Ridho tuh bapak ngagedekeun anak menang hese capek. Kali-kali boga salaki nu galak, salaki anu hahau, kadua gaplok, samudahna tidak ada kebijaksanaan, eueuh ngasuh-ngasuhna, eueuh mengayomi-ngayomi, hayang nate diturut sorangan. Ngeunah ridho henteu Pak. Naon tujuanna abdi ngabahas begitu? Hadirin sing jadi lalaki langit larangan jaga. Galak soteh mun salah. Galak dalam artian lain buas tapi tegas. Tetapi di hadapan pamajikan mah urang teh kedah penuh kasih sayang. Di hadapan pamajikan mah urang teh kedah hiji, kedah jadi seorang teman, kedah jadi seorang guru, kedah jadi seorang teman bicara, gitu. Jadi lalaki langit lanang jagat manya eta anu bisa ngasuh pamajikan, nuduhkeun kana jalan kataatan supaya takwa kasaha, supaya takwa ka Allah. Itu. Ulah kena-kena urang resep ka pamajikan, nepi ka ku urang teu ditoler salah benerna. Nu penting eta teh pamajikan urang. Aya jalma nempo kalakuan pamajikan salah dibelaan keneh wae. Leres teh. Aya jalma nempo kalakuan pamajikan salah diuyahan wae. Can kitu mah lalaki teh berarti leungit naonana kamuliaanana. Balik tak lalaki kudu jadi cacaang pikeun pamajikan supaya naon sing nepi kana predikat takwa. Itu kan nu katilu wali leungit karena nasabna. Nu hiji harta, nu kadua turunan, nasab entos. Nu katilu karena paras. Meunang urang milih awewe, milih pisalakieun karena paras. Ngan, ai paras teh rupa. Naon paras teh rupa. Ngan, dawuh Kanjeng Rasul, fadfar bidatin taribat ya. Tetapi jikalau pun engkau
mencintai atau lamun anjeun resep ka hiji awewe ka hiji lalaki pisalakieun ti pamajikaneun anu beunghar atawa anu geulis atawa turunan ningrat lain turunan burut. Kata Rasul, fatfar bidat itu. Pilihlah calon suami, calon istri karena agama. Lantaran lamun urang milih pasangan anu alus agamana, alus naonana akhlakna, maka selamatlah kedua belah tanganmu. Dalam arti kata, lamun urang boga pasangan anu soleh atau solehah, insya Allah ketika urang boga permasalahan ogenan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Ngeunahna boga pasangan soleh teh nyaeta akan selalu menjadi sahabat kala susah di kala senang. Bu, jangan sampai suami menjadi sumber keluhan istri, atau justru sebaliknya seorang istri jadi sumber keluhan suami. Itu Neng Bagaimana? Jangan sampai pasangan hidup kita menyesal bersanding dengan kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada akhlak pemurang anu mantak nyieun hate sangho, nu mantak nyieun kondisi hate teh berontak, nu mantak nyieun hate teh teu betah cicing di imah lantaran ning unggal ningali beungeutna ningali araraina matak nyempitkeun kana hate. Lain beungeut nyempitkeun akhlak. Sok da urang balik ka imah teh pan hayang istirahat we. Balik ka imah teh urang teh hayang leureuh we. Arek bisa leureuh kumaha kakak ngebobeungkeun pan hayang utah. Arek leureuh kumaha urang kakak ge nompo eta geus berontak hate teh baringsang. Mantak gitu. Ku pulang malam karena tak mencari hiburan di luar rumah. Moal aing mau dimusikan. Mantap supaya hati urang caang, supaya hati urang teh tentrem. Jadilah suami yang soleh dan jadilah istri yang solehah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan. Oh, istri yang beriman selalu bisa dijadikan teman. Oh, ini ojek paket. Ojek paket. Apa haun? 35.000 tuh pira sih 35.000. Nah kakak nyokot paket, kakak tiuk terus kakak troke. Assalamualaikum paket orang jaga. Betul Mang Yaman? Tuh korban sama yang lain. Bu, maka seyogyanya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Takwa moal nancur lamun urangna teu boga ilmu moal boga lamun teu daek neangan teh zaman ayeuna disebut ngaji. Naon cenah? Neangan teh zaman ayeuna disebut ngaji. Tuh. Zaman ayeuna ngaji ka mana-mana ge babari. Betul? Kantun daek ngan aneh. Zaman ayeuna mah nu dianggapna nu ceuk ayeuna ukuran ayeuna kulna gampang, kulna leuwih sebut, leuwih daek, tapi anehna teh loba anu kebluk.
Jalma baheula mah ceu ngaji teh daraekan. Jalma baheula mah ngaji teh daraekan mata Arapi. Jalma baheula inung-inung urang baheula Arapi bari ngakeul ogenan ih teu weleh mayo we pupujian betul. Bari ngahuapan ge ih teu weleh haye bacaan komo unggal rek sare. Unggal rek sare didongengan ku indung ieu kan habib baheula. Bari disiaran kutu nya di pendek bari disiaran kutu mentis ku indung teh baheula gitu disalik sih ku indung teh gitu cek indung teh Gusti orang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy karasa keneh eta ceu nepi ka ayeuna juga asa aya keneh leungeun indung ti dina sirah teh kitu hayu we kudu listrik batak ayeuna teh kuring teh lamun naon lamun budak rek sare teh itu naon nostalgia jeung indung gitu keur masih budak si bontot mah eta ceneng adi mah tuh ku bapana mah diusapan tara daek nya tara daek gitu matak nu Gusti nu agung rasaan teh aya keneh leungeun di dieu gitu Gusti tah matak ngaji supaya naon ai geus caang mah teh gampang keur batur keur anak teh heula Kang Didin cenah gampang jeung batur gampang jeung tatangga jeung urang we lagi anak gitu sing daek ngaji ulah eleh ku jalma baheula kama qala syahruka
Ibu. Zaman baheula mah eueuh listrik. Betul. Teu caraan kaos ayeuna, betul. Madak anak urang sakalian zaman ayeuna serba babari serba eta dorong. Ulah nepi ka nuturkeun laku lampah lantaran kelamun anak urang teh ngajelma jadi anak nu teu boga akhlak lain batur nu nyeri hate kolot salapan sasih lamina ngakandung kolot 2 tahun lamina nyusuan budak kolot 12 tahun 15 tahun 17 tahun bahkan 25 tahun ngurus anak tuh tiba-tiba anak teh geuning jadi akhlak anu goreng cing saha nu wirang saha nu isin saha nu langsa gering nangtung ngalang layung gara-gara anak lantaran gagal ngadidik anak. Naudzubillah min supaya Neng Nunung hadirin ketika Neng Nunung ninggang dina mangsana weureu sampul jagreg kalah molotov ka aing geura. Ketika tiba masakna Neng Nunung weureu sampul jagreg maka pastikan makanan anu asup kana patuangan teh barang anu halal supaya naon Neng supaya jadi daging jadi tulang jadi getih mawa sae kana janin itu hadirin. Lamun nyaah ka pamajikan, nyaah katurunan tong wani-wani ngaracunan anak ku barang halal. Nu kadua, rumah tangga bakal regreg, bakal pageuh lamun salakina pamajikanan nah jadi hamba Allah anu syukuran. Nah, lamun dua nana jadi hamba Allah anu pinuh rasa syukur. Mau mawi loba jalma rumah tangga teu aya kanikmatan lantaran leungit rasa syukur. Verifikasi ulang. Naon maksudna hadirin? Ya. Adindin sebagai imam, sebagai pamimpin kudu nembongkeun rasa syukur. Awewe anu nande, awewe anu nampi rek leutik rek gede tembongkeun rasa syukur. Boroholna dina boroholna cek urang di manaon? Kasarna kieu Neng Nunung. Rek sugema rek henteu gitu. Rasa syukur Neng Nunung rek nepi rek henteu ka Allah ngan ketika katingali ku caroge nu mere insyaallah bakal jadi ubar kacape kana jadi salaki. Ketika pamajikan nampi pamere salaki, ketika pamajikan nampi nafkah ti salaki, leutik ku leutikna gede ku gedena terpancar rasa syukur dirinya dina rarai nu jadi istri bakal jadi ubar bakal jadi semangat keur nu jadi lalaki. Heuh da lalaki ge ceuk sarua hayang boga pamajikan anu geulis ining kawas batur. Hayang. Aduh. Mang eranya hayang kami ge lalaki nampa pamajikan halerang poe ore sanca hayang. Om, trouble om. Hayang kami ge lalaki nampa pamajikan dinding nampa pamajikan gitu pemakaian naon reuncem hayang gitu. Makana loba lalaki banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan jam kerja ditambahan, melaan penting-penting kedua terus ayeuna.
ngalembur. Teu saeutik lalaki daek ditudah tuduh cicing dina curug batur. Ya itu majikan. Kalau sering haram dadah. Teu saeutik lalaki batur dahar mena mah kaya koyoyot ka hilir ka dia. Ya mah kata rayana ya. Pas. Teu saeutik lalaki batur mah sarare iman masih keneh di luhur mobil. Teu saeutik lalaki batur mah keur salat ruku manehna pagula beta jeung pagawean. Kenapa? Itu mungkin terlalu banyak tuntutan di rumah, terlalu banyak permintaan di rumah. Tetapi ketika seorang istri yang bersyukur, yang tidak banyak menuntut, tetapi dia lebih banyak mengabdi kepada suaminya dengan pancaran kesolehan, pancaran ketaatan, gitu. Maka suami yang bersyukur dan istri yang bersyukur, suami yang bersyukur, istri yang bersyukur, itu akan mengantarkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ima tuh dah boga pemajikan celilentah, cukup nggak boga pemajikan celilentah. Ngadengnya tetangga beli anu bebeja kasar lagi. Naon? Ya, cina si anu cina itu beli perum. Ayo urang iraha pinjah. Ayo baik aja jeung toha. Isin atuh kayu iraha urang beli perum. Ayo baik aja jeung toha isin. Kan karena saya kuah apa ungkedan ge. Melaan lalaon. Atuh hoo. Arek satakor kobok Mang Didi pan bisi kadenge ku Mang Iding. Dari gempa di mana budak? Rasa kukuring. Hirup sa imah jeung mitoha. Tunduh keneh pan kudu hudang Mang Didin. Ai teu hudang ge bisa disebut teu kabeneran boga ucing. Kepeluk aing mah cenah boga ucing teu kabeneran. Teu ngomongin anu henteu. An ucing. Pan ngomongan teu keceuli. Bo. Aya ci panas. Kasihan? Boga pemajikan ceuli lentah, mata lentah, tetangga meuli sofa, pokna teh cenah tuh. Batur meuli sofa. Oh kahayang sudah. Oh kahayang sudah ieu mah. Aduh we. Teu caran ge kana udud. Teu caran ge hayu we boga duit jeung udud. Ngusuk boga duit teh hantem we melian manuk. Hantem we melian manuk. Padahal aing mah teu butuh manuk dina burung. Nu penting mah manuk dina kolor. Bo? Bo? Awewe anu leungit rasa syukur bakal jadi sumber masalah di rumah tangga. Sebab awewe anu kufur mah nu teu nampi kana pamerek salaki bakal jadi bibit puting beliung dina lingkungan rumah tangga. Maka kanggo hidup duaan tanamkeun rasa syukur. Gusti nuhun diamprokeun, nuhun dihidikeun. Penta ka Allah kiatkeun abdi ulah dugi ka rumah tangga teh pinuh ku fitnah tapi kedah pinuh ku nikmat.
Oh bapak tuh kayak gini rumah tangga tanya awet nya mohon kan awet nantara naon deui kuring pernah nanyakeun ka aki-aki jeung nini anu saricing di alun-alun meuni layeut heuh aki-aki nini saricing di alun-alun nanyakeun bapak teh meuni layeut kitu nepi ka aki-aki nini naon sih sumberna jang da deui cenah dunia mah hirup ceurik dihapekeun atuh ceurik dihapekeun maksud ceurik dihapekeun kieu mun salaki salah geuingkeun ku pamajikan mun pamajikan salah geuingkeun ku salaki ulah kalaka geus begitu nyanyak layan gitu digeuingkeun ku digeuingkeunana salaki teh kalakanya hor kalau jadi pamajikan bo aya begitu bo aya begitu untuk bisa jawab benar aya betul nyaahon salah pamajikan mah kitu ngageuing salaki esekeun hampi padeng amat aing nyaho nu kitu berarti jalma teh eueuh rasa syukur mata hidup mah duaan sing pinuh ku rasa syukur dua nu katilu rumah tangga bakal dugi kana predikat sakinah mawadah warohmah lamun aya terjalin komunikasi olah salah bu ibu lamun ngobrol jeung balad gitu homo besti betah ge betah tumaninah ge tumaninah ngomong berjam-jam ngomong salila-lila jeung ngobrol jeung balad betah geus teu karasa lohor we deui teu karasa teh asar we deui padahal ngobrol teu kudu diobrolkeunana betul teh itu karena ada topik itu karena ada ikatan anu nyambung hate ka hate da aya jeung jalma teu keloma da barulah hayang ngobrol laras teh tah suami istri teh kitu itu jadi bangun hubungan komunikasi antara suami dan istri lamun bahasa di Allah nama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sabili rabbik ud'u ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah dengan kebijaksanaan bil mau'idhah hasanah dengan nasihat yang baik jadi salaki nitah taat salaki nitah bener ka pamajikan aing yang hormat moal neraka oke salaki nitah bener ka pamajikan ari bari popoloto moal neraka pamajikan menerken salaki ari bari ngayehkeun atawa ngalecehkeun moal didenge tapi bil hikmah dengan penuh kebijaksanaan bu aya kasih sayang diheulakeun abdi naros ka ibu ketika ibu ngawarah nu jadi anak ngaheulakeun nafsu ngaheulakeun kanyaah lolobana mah ngaheulakeun nafsu berdalih dengan kasih sayang padahal lain gitu ya kalau bak nama ngawarah budak teh ngaheulakeun hawa nafsu buktina popolotot hahao kowali cepret betul nah tapi lamun jalma ngaheulakeun kasih sayang logika bakal aya bo biar sholat lah ya. Ya. Alhamdulillah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
wajadilhum billati hiya ahsan. Lamun rek ngadebat bo mun rek ngadebat nu jadi salaki pake cara nu hade. Hiji ulah ngaragrageun martabat salaki, dua ulah ngalewatan batas, ulah ngencengan sorak lalaki. Ieu mah da ngencengan deui tidak. Pakencang-kencang ieu. Gitu. Bo? Hayong gaduh rumah tangga anu tentrem. Hayong. Uihkeun kana diri. Uihkeun kana diri urang. Salila ieu urang ngaheulakeun hawa nafsu atau ngaheulakeun kasih sayang. Pak. Tusuk aing ge. Pak. Hayong gaduh bojo anu solehah. Kira-kira urangna geus soleh can, Pak? Pak, hoyong gaduh pamajikan anu menyenangkan hati. Kira-kira urangna geus adil can? Urang main logika yuk. Siap. Kita berandai-andai, oke? Oke lah kalau begitu. Ayo ada dia bukan deh. Kalau suami adalah air, kalau suami adalah air, maka wanita wadahnya. Jawab, suami adalah air. Bohong itu kompak. Suami adalah air dan wanita adalah wadah. Suami adalah dan istri wadahnya. Jika ada wadah yang istimewa, terbuat dari keramik berukir dengan motif yang indah, bahkan ada lagi kaca kristal, wadah nate bentuk nate indah mempesona berkonayasa. Cek lurah mah bahasa lurah mah gitu berkonayasa teh naon buat ada nyawa ini coba riak-riak sonaka aya wadah bentukna indah berukir pokona mah kawas kristal wadah teh cik abdi naros eta wadah sakitu edana ulah atuh ari kristal mah ieu we cangkir nu dilebet nu dicepengan ku abdi indah henteu ini terbuat dari apa Bu? Keramik. Dari mana ibu tahu ini dari keramik? Nah ilahar nanya punya tos ilahar pada umumnya cangkir seperti ini terbuat dari keramik. Indah ke? Indah. Abdi harus kali itu pantes dalam diisi cai comberan. Pantas tidak kalau ini diisi air comberan? Jangankan air comberan, diisian cai balong pantas deh. Cai kocokan, tina keran atuh. Apa yang pantas di dalam cangkir ini Bu? Kopi. Apalagi espresso. Ada jadah, ada batu. Dengar. Wadah nu indah tidak mungkin dia tercician naon atuh dusun. Wadah yang indah tidak mungkin dia diisi dengan sesuatu yang kotor. Begitupun air jam-jam. Sok, naon pang istimewana cai? Begitupun air jam-jam. Teu mungkin cai jam-jam dituangkeun kana wadah anu kotor. Beres? Ulah bujang kotor, teu mungkin jam-jam dinaonkeun di kana wadah anu sembarangan. Betul? Betul. Maka lamun ditarik karena logika tadi, jika laki-laki adalah air
dan wanita adalah wadah, maka korelasinya adalah atanapi persambunganana adalah lamun hayang setara, lamun hayang secara setara, ya. Ari wadah kotor ari eusi hayang alus atau eusi alus ari wadah narima teu akal urang, narima teu akal urang. Mantak lamun pamajikanana solehah lalakina goblok, ya aing ngambek kasana sebenarnya ya. Ya aing malah nyarikan sana sebenarnya. Maka di rumah tangga teh lamun pamajikan kalau suaminya soleh sementara istrinya soleh, kalau suaminya soleh sementara istrinya buruk, sebaliknya kalau istrinya soleha sementara suaminya, maka tidak ada kesetaraan. Mungkin sampai pada tujuan tetapi akan memakan proses yang panjang. This is need to long time. Saboda mati rek henteu ini kan saboda. Yes. We have need mapi dari main. Kita akan memerlukan proses waktu yang panjang. Betul? Tapi lamun soleh dua nana. Caina istimewa, wadahna oge istimewa, tingali geran atas di Makkah. Wadahan jam-jam teh naon. Da mang iding teh keur meulih teko ngahaja di ditu nu warna koneng emas eta. Da kalabatan huntu. Supaya naon? Kenapa? Nu balik di Makkah meuli teko anu endah, anu ditaretes, anu diukir, anu mahal, anu munuu teh geuning teh gitu Mas. Kalau itu napa mulu wae teko di Arab gitu. Emang apal di mana munuu? Ayo dulu teh santi munuu mau tutup nah. Bu, kenapa Pak Iding baheula mulang di Mekah gitu ngahajakeun meuli naon, meuli teko anu indah, ngahajakeun meuli gelas-gelas lagi ngahajak pasanganana supaya ini mudah kesetaraan, dengan setara tujuan akan tercapai. Maksudnya Mang Iding ngawadahan jam-jam kana teko anu istimewa sebab nurek dicicikeun lain cai sembarangan. Ieu ogenan. Harus saya bawa kain. Lebih ke batuk soakeun. Mata ieu ogenan lamun aa hayang boga pamajikan wadah anu indah, indahkan akhlakmu, indahkan dirimu. Urusan beunghar jeung henteu dina agama tidak jadi soal. Bahkan lamun aya jalma fakir tuluy kawin, Allah bakal nyugihkeun. Bila ada jalma anu naon dan kawin tapi masakat disugihkeun ku Allah. Buktina ada geus kawin mah alhamdulillah sendok wae mah boga, gelas wae mah aya, tapi urusan karawin dengan kan kori atuh beungeut alus ge mubah nah awak badal gitu sabora dulur aing ieu aing teu wani lain dulur mah gitu masih jadi pecut gitu ai sok ayeuna adilin sok adilin salat 2 rakaat leuwih alus adilin salat 2 rakaat tibatan qori
60 rakaat qori leuwih alus keneh 2 rakaat dinding sebab dinding geus rumah tangga. Mantap biasa cek. Kita bisa rangga jadi kawin bro. Lumayan kita 2 rakaat banding 60 rakaat. Bahkan 70 rakaat. Sarokaat bandingannya sarokaat jomblo. Sarokaat jomblo. Bahwa malurah kita kayak ku aing. Ieu malurah merdeka ieu tinggal qori aing hiji deui. Heueuh rungsing aing atuh dah. Disetorkeun nu ieu embung. Nu itu embung eta teh hayang kumaha aing qori ieu. Bu. Doakeun. Sing tinemu jodoh anu terbaik. Amin. Gitu. Dan dindun sama Abah jujur mah. Lain black record. Itu lamun hanuntut pamajikan kudu solehah salaki nah heula kudu solehah. Kudu soleh, soleh. Itu. Punya. Bu. Pas urang teh dina ketenangan aya kasenangan. Sedangkan dina kasenangan cantang tuh aya sae deui. Dina katenangan aya kasenangan. Tapi cantang tuh dina kasenangan aya katenangan. Jalma kahilir kagirang, bring kahilir, bring kagirang, ber ka kota neangan naon? Neangan naon? Dengan duit, terus buka duit hayang naon? Hayang senang. Nu senang can puguh tenang, tapi jalma anu istiqomah dina taat ka Allah yakin rek boga rek henteu nyakal jeung henteu duit aya katenangan dina jiwa. Betul? Betul. Tujuanna kabeh jalma hayang senang. Tujuan rumah tangga. Eueuh deui urang rek mudah kasenangan dunia jeung akhirat. Kama qala Salman Khan. Tujuan kabeh hayang senang, yang kota ge di mana senang. Tujuan kabeh hayang senang, yang kota ge di mana senang. Padahal sadaya ge paham diri bakal traktor ayam. Tujuan kabeh hayang senang, biar ka kota ge di mana senang. Padahal sadaya ge paham diri bakal traktor ayam. Tujuan kabeh hayang senang. Bapak RT, Bapak Wawan, Bapak Yayan diantos. Antosna Bapak Patis mangga. Jadi lagu bangsa kaluran diantos. Lamun diri geus nyomponan sadaya kewajiban. Oh mere beja kabaraya tong lali jati diri.
Ma'buduhu maula Mulu ibadah ke Allah tujuan kabeh yang senang biar kota di mana senang padahal sadaya bebas diri bakal adem tur ayam ayam senang Harmon hebat ya. Anu parantos kapayun papayun kasihan sing panjang umur. Amin. Anu encan teu tanggung jawab. Sampai kali kan kulurah maksudna. Anu saya kan pidato melihokoh dia. Solmet manyawer meureun. Cek urang sial aing. Aing mau saya datang, aing mau datang. Sial urang kieu urang sial ya. Nah, pokona mah anu sial teh urang yang kori. Maka aing teu datang da tetangga gitu. Oma aing pengurus mapan gitunya. Ari pengurus mah diundang keluarga teh kudu datang. Paduli teuing keur gering, paduli teuing keur kumaha. Warga butuhun kudu datang bahwa kan waktu rek dipilih pan kami akan mensejahterakan kami akan mensejahterakan bahwa kan kita berkampanye sanes badai babati tapi badai babakti maka doakan sing sehat pan ai nyana pan ai lurah jeung ustaz teh ipis ieu mah ai ustaz jeung lurah teh ipis naonna teh aturanana gitu ipis teh kumaha teu iraha teu keur kumaha masyarakat butuh nu aya kudu aya betul ya betul cuk RT kiriring lurah ieu aya nu pupus teu ingat sarajang sabaraha wayah kudu turun lurah kitu ka lurah atuh kakari lurah mau sukeun salana loh mangeman mau sukeun salana jauh ngaganggu Bo ada pun mangelan paling urusan saya saat meureun wayahna ai pengurus mah teu wayah kumaha nah lurah kitu lakeun ku sadaya pengurus nu aya di ieu dusun di ieu kampung sing sareha amin panjang Yuswa Bo hartos ari Bo hoyong adem hoyong tentrem sadayana makhluk kudu kumaula kadat nu maha heman urang ngarep-ngarep katenangan ngarep-ngarep kasenangan moal tentrem moal senang moal adem pangarsa sejik teangan ka kota pangarsa kan ngomong ka kotanya ya neangan naon kasenangan nyambung hirup sapopoe urang teh kabeh ge oge neangan naon sih kasenangan dunia jeung akhirat moal pendak moal kecuali urang ngalaksanakeun sakabeh kawajiban lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban apa sih itu dia Bo tujuan kabeh hayang nyiar kagota ge di mana senang jangan kagota di mana senang di mana tenang betul iya jangan naon katenangan ngan katenangan aya dina qalbu adalah dimensi ilahiyah
dimensi ketuhanan anu moal cicing didinya tenang lamun nu bogana teu ngijinan supaya urang pendak jeung katenangan bah bawa sakujur awakana kataatan nyaeta nyumponan sakabeh kawajiban oh mere beja kabaraya tong lali jati diri la 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 la. Mana jati diri urang baheula memeh dilahirkeun ku indung ditanya ku Allah di alam roh hei roh alastu bi rabbikum lain tari aing pangeran maneh cek Allah kumaha cek urang qalu bala syahidna ngajawab urang kabehan termasuk tetangga urang non muslim Tarua ada Mama Gubrot Mama Gubrot Mama Imran Mama saya muridna mau kali ina rahmatan aing boro-boro dajal aing heurepan teh lieur Bu ieu zaman-zaman ayeuna ieu geus aheng Bu fitnah merajalela urang ieu teh geus asup kana fase katilu ieu teh aja fase katilu sanya nama alam dunia teh ieu teh geus episode geus fase katilu hiji rumtagna alam dunia lamun fungsi ibu geus leungit ibu teh ayeuna teh kalobaan fungsi ibu leungit da ai fungsi ibu mah nyaeta nyontoan kalau jadi anak supaya boga akhlak supaya boga ilmu ayeuna fungsi indung teh leungit lolobana indung ngan ukur ngagedekeun anak ngan ukur ngurus dohirna hate nama jadi urus dan cek Rasul bakal aya umat kami di akhir zaman nyaeta kolot-kolot anu peduli kalau jadi anak teh hanya sebatas kesuksesan duniawi saja. Mereka lupa lalai dalam memperdulikan agama. Teu peduli anak rek paham rek henteu. Nah, kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli terhadap pusaka yang telah aku tinggalkan. Nyaeta dinul Islam. Jeung kuring ge moal peduli isukan. Kolot-kolot nu kararitu. Ayeuna ku urang emutan. Anak-anak urang. Darah daging urang. Detik urang. Nu ngurus capek urang. Nasiap urang lamun bangkrut isukan di akhirat. Bu. Siap bangkrut urang isukan di akhirat gara-gara kesalahan kecil di dunia. Gara-gara urang teh ngorbankeun waktu jeung anak. Mang Yayang? Kan Mang Yayang? Gara-gara urang ngorbankeun waktu jeung anak. Nganterkeun anak ka madrasah, nyarengan anak ka masjid. Penting itu. Beda jeung kirining di kepagawean. Urang teh asa juga kumaha lamun nelponna gunungan, lamun anu nelponna piduiteun, rikat we urang teh. Betul teh? Lamun anu nelponna gunungan, nelponna piduiteun, palili rikat urang teh. Iya. Makoli inna rahmatahi pokona mah. Bu, tapi lamun urusan anak urang teh leungit ka hariwang teh. Hati-hati. Loba kolot bangkrut teh gara-gara kesalahan kecil. Hiji embung korban waktu. Korban waktu kumaha teh nulung? Sisakeun waktu ke anak. Sisakeun waktu ke anak. Kumaha? Tanya anak di sekolah. Tanya anak kumaha di pangaosan, kumaha di madrasah. Tugas urang eta ngontrol budak. Tugas urang eta gitu. Supaya naon? Hiji anak teh ngarasa diperhatikeun.
dua anak teh ngarasa dibaturan. Lain sebagai hakim, kalau mana kalau teh ukur bisa ngehukuman. Nah, kalau mana kalau teh ukur bisa ngehukuman, tuh bisa. Jadi naon mah, jadi penuntun mah, gitu. Numawi, lamun nyaah kadarah daging urang, maka hayu belajar untuk memahami betapa pentingnya anak. Lantaran jalma isukan nyaeta ketika Allah Subhanahu wa taala manggil di orang uih karahmatullah pegat kabeh perkara illa min salasin kecuali 3 perkara. Hiji shadaqatin jariyatin, 2 au ilmin yuntafa'u bihi, 3 au waladin sholihin yad'ulahu. Urang aya nu hareup kabeh ieu teh urang teh nu hareup kabeh teh ieu teh urang teh harapan kolot urang ieu teh. Ieu teh kabeh ge nu hareup ieu. Kabeh ieu nu hareup. Ieu. Hareup lain. Ieu teh harapan kolot urang. Urang teh diri ibarat pelampung cek. Nah, cek. Urang teh anak-anakna incuna pelampung. Kolot urang di jero kubur ketika rot dina lautan anu eueuh tungtung. Lautan anu eueuh cahayana. Sorangan bari jeung di jero kubur. Eueuh balad eueuh batur. Di penjara pada esi pada naon ge sumpeknya loba balatna. Tapi lama di penjara di alam barzah rek saha penulungan pek hadinya lamun ngemutan kana jasa bapak urang, ngemutan abah urang, ngemutan emak urang nepi ka teu walakaya. Hadirin hidup salaku salaki kudu bijaksana. Kami toha kudunya kakolot sorangan sumawona gitu. Aing duet jeung ucing geuning. AA dan Meng. Ya, nasib, amankan. Nah, kosok, tak boleh heuh atuh. Sok. Itu adinin. Itu. Salaki kudu bijaksana. Ulah berat sabelah. Ai ka kolot sorangan bager, ai kami toha koret. Teu meunang. 2 nana kolot urang. Kabeh. Mun boga milik, kan itu sakilo, kan ieu sakilo. Kitu. Kan itu longok, kan ieu longok. Ulah berat sabelah. Eta lalaki langit anu jaga. Lantaran urang kabeh kehirup, itu adalah pelampung. Ejeg kalakuan urang, bener kalakuan urang. Insya Allah kolot anu keur di alam barzah boga pelampung. Henteu eueueukeun dina lautan kubur. Tanya nu keur ti kadelep, naon nu ti kahayang, naon nu ti kabutuh. Ulah tanya kana lele Mang RT. Deui lele mah dicai tempatna. Tapi pastikeun ku Mang RT, ketika lele, anak lele cicing dina galengan, apa yang terjadi? Wadah. Maka kasusah kolot teh Bu, kasusah kolot urang baheula, ngagedekeun urang ngurus urang baheula, tong ditambahan itu kalakuan teu eceug urang teh. Sing runtut raut jeung dulur, sing runtut raut jeung dulur jeung baraya. Sing jadi pengikat, sing jadi pengikat, jadi tali. Lamun dindin boga harta, beungkeut ku harta dindin. Dindin anu ukur boga tanaga, beungkeut dulur ku tanaga. Gitu. Dulur boga gawe, beungkeut ku tanaga urang bantuan. Insya Allah tanaga urang bakal jadi pengikat. Gitu. Lamun dulur boga gawe, urang tenaga ieu apes kakare ngangkat kursi jadi canggeng bantuan ku naon ku ilmu
pikiran kurang kedah kitu kamandang sareng kamandang gitu. Bu, ibu, ketika ibu menjadi istri yang solehah, ketika ibu menjadi istri yang solehah, maka itu akan menjadi penebus untuk bapak dan ibu. Ini bapak urang bakal ditebus supaya solehan pamajikan anu saleh. Neng nunung, lamun neng nunung jadi awewe anu salehah, indung bapak hidup terus katebus gitu. Tapi lamun hidup jadi awewe anu ulah utama itu so, tapi awewe anu bangkawarah gitu. Awewe anu fasik, awewe anu fasikan rusak gitu. Maka indung bapak hidup teh bakal cilaka. Sebab geus gagal ngagedekeun hidup. Gagal ngadidik hidup gitu. Kari keulugan we dina naon? Dina lautan. Bahkan dikatakan dina keterangan para ulama kieu Kang Tis waruwiya anhu alaihi salatu wassalam diriwayatkeun di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulal ahya lamun mah lain karena kahadean jalma nu hirup. Jadi lamun lain karena kahadean jalma nu hirup lahalakat al amwat yakin hancur lebur binasa ta jalma-jalma nu geus marawat bakal jadi debu moal nyesa moal ruh teh bakal hancur. Lamun lain karena jalma nu hirup keneh, lamun lain karena kahadean jalma nu hirup keneh, jalma nu geus marawat teh heula teh bakal hancur ruhna teh moal nyesa. Ae lima yasilu ilaihim tegesna karena wasilah kanyaah jalma-jalma nu masih kene harirup min doaihim tina doana jalma nu hirup wastighfarihim jeung istighfarna jalma nu hirup wa tarahumi alaihim jeung kanyaahna jalma nu hirup maka jalma nu marawat eta diraksa ku Allah tina kabinasakan. Cuang ciengan sorangan Kang Entis tutur di dunia bebarengan katahar ku akal urang sok rajen ngaliwat bebarengan prak ngampar daun cau nikmatna luar biasa. Kan nalika urang dipegatkeun tina nikmat dunia ngadak-ngadak alam dunia poek mongkleng tegul di aura dusun ieu mah keur dadak alam kubur harap jadah atuh moal eling-eling hayu warwar mah teh cing sok naon wae pangkatna naon wae jalma eta beungharna kawas kumaha ngaran jalma geus asup ka jero kubur mah nya eta dipegatkeun ku Allah nikmat duniana daek teu daek wayahna ece tuman di dunia barang pake anu rupa-rupa warnana anu rupa-rupa modelna tapi kalau mari ngaciceuh geus teu kasupkeun baju. Ayo giliran dulu datang ke imam, ini pakai kene, iya mah. Atau mau ini aja mah, datang dan lunas. Atau ini yang pandangan unggul, udah itu mah seragam, BKMM. Kamu. Ayah dulu mah ada alus kabeh baju teh. Tapi pas giliran rek nyambungan, kamang iding, ada goreng baju kabeh. Bener gak? Tuman di dunia urang barang pake segala alus bentuk ragam macam nanti rupa-rupa warna nalika hirup dipegatkeun kudu pindah tina alam dunia ke alam barzah wayahna bager soleh pada embung pada urang mikangewa ge kudu urang make karena hiji baju terakhir urang anu motif, corak, ragam wayahna kudu make anu kain bodas wayahna
make kain podas. Mata kunaon di Cimamut bueh pesakan ge. Teu moal aya dibawa atuh bahu. Sugan urang kieu mah dipesakan ku Pak Nur teh. Hah? Atau cek lurah pesakan. Oh, kabeh oge nu mah hot teu mawa pes. Teu mawa pesak. Ngandung hardi naon nu aya di sakujur awak eta wungkul. Eta wungkul. Masya Allah. Pak Majikan Kang Yayan, Pak Majikan Kang Wawan, Pak Majikan Kang RT, Pak Majikan Kang Tis, Pak Majikan Mang Lili, Mang Lili Bapak Sapuk. Pemajikan tutur dibulak belak ku urang dibelaan dimiti meletek panan kue tapi kasuruh panan kue ku urang dibelaan ai enggeus mah urang ditabalik ku Allah wayahna serangan wayahna serangan hartina naon jadilah anak anu merek harapan kamu jadi kolot. Lamun hari tak kolot hirup keneh urang teu bisa nyieun kahadean. Atuh ayeuna kolot nu geus maraos ku urang jaga. Lamun urang teu bisa ngajaga perasaan kolot teu hirup jaga. Nasib kolot nu jero kubur urang oge teu nyaho kumaha ayeuna nasib kolot di jero kubur. Yo jadi jalma anu ngeureuyeuh taat ka Allah, jalma anu takwa ka Allah. Insyaallah laku lampah urang bakal jadi cacaan kolot-kolot urang di jero kubur. Wa qala alaihi salam ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi ummati ari umat kaula. Ummatun nyata umat marhumatun anu dirahmat. Saur kanjeng Nabi ari umat kaula teh nyaeta umat anu dirahmat. Yadkhulu kuburaha bidrubin kaljibal. Maranehna asup ka jero kubur bari mawa dosa anu sagede gunung. Maranehna asup ka jero kubur bari mawa dosa anu jiga gunung. Wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Ketika maranehna keluar di jero kubur nyata Allah geus ngahampura ka ahli kubur lantaran istighfarna jalma-jalma nu masih kene hirup. Mata urang kabeh ge anu kahutangan kuno kolot kuno kolot anu anu kahutangan ku kolot dan kuno kolot kan emang ini iman ku kolot dan kuno ku kolot iman cak ku kolot dan kuno kolot lain KBG urang kahutangan kol. Jadi istighfar urang teh eta teh mantap ngaringankeun kasusah kolot urang. Baheula ge di dunia geus susah ku urang. Artinya yo urang leungitkeun, urang hampangkeun kasusah kolot bae di lembaga. Kunaon? Ku kahadean anak. Sanajan anak teu ngadoakeun kalau jadi kolot, tapi sepanjang kalakuan anak nyaeta merenah dina agama. Gitu. Istiqomah dina naon? Dina takwa ka Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, yakin. Sanajan urang teu ngadakeun kolot, pahala mah ocor jadi. Gitu. Katos bener. Katos bener. Anjeun saya ka hati mah. Angkat tangan. Yuk. Angkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
وعملا متقبلا وذنبا مغفورا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.